Kanggo tatan-tatan acara salajengna sumangga ke Ibu Juru Rias kanggo nempatkeun posisi panganten sakali miwah Ibu Ramatna sakali deui sumangga ka ya padalun ka Gusti rumah suci Allah anu maha eman maha welas maha asih nikah cepeng guna gelis anak di payunan hidup ayah ibu anu parantos kakandung salah kasih ieu ibu hidup anu kungsi kakandung 8 bulan nepi ka kiwari bontor tanyaan jeung kadeudeuh teu saat mangsa ka tukang lelapan hidup baru jadi induk gerak salang lelapan hidup anu geus ngerikeun anu jadi induk jeung bapak lamun aya basa lamun aya ucap paripola anu geus musik kana pamanahan janten ibu urang pentah hampurana geulis kasa bapak hidup teu hampura hidup mah apa terpegat-pegat dengan keheman apa cuma di saat-saat dolontor tanya anjing keheman apa cuma kiwari abdi sumujud di panggonan salila pangasihan apa nedahapun dan anu kasyukur dan anu kasyukur maaf dina samudaya kalepatan rumaos abdi seueur kaluluy abdi seueur nyari manah mamah nuhun Gusti dikasih aranjeun abdi kaheman aranjeun anak taman sanajan hampura teu dipenta ku hidup tua apa teh mangga geus leuwih heula ampun ingkang lama sinar ibu hidup peluk peluk gerah harewaskeun ku anjeun kase gerah harewaskeun ku anjeun kaduaan penta hampurana penta jadi watir janten ingkang gelis sepeda makas saya janten sepuh salamnya insyaallah doa ibu sineraman dilungsurkeun ayeuna kanggo hidup mudah-mudahan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal bismillah mamahat Allahumma qdirli dunubi wa li walidayya arhamhuma kama rabbayani shaghira amin saja mungguh ku kawasa pomak tong dibeda-beda pomak tong disaha-saha tadi parantos diuningakeun Gusti moal ngahampura Nabi ridona Gusti lumungsur kana karidoan anu janten ingkang ibu urang Salam alaika salawatullah alaika main tulis ya ibu Ramahidah peluk teh tekenya diwilah-wilah kayak ibu mertua ibunya Lila hidup pernah sami sujud dihormati wakam jantan sepuh kasih tulis cari matang di sekitar ulas tegana pagar madarke hingga kebahagiaan rumah tangga
Alhamdulillah Bapak. Syukur. Anu janten panganter jika tidak dua. Mugi. Janten kan ini juga lantaran hidup duaan. Jalan rahayu ngembat jalan Rabi. Kitu sawer parurung lagi rahayu wangat leangan isu jaga tiga jeda rumah tangga dan nikahan Gusti nang payungan. suka hati gerumbira suka seberi panganten kepada suri di penumpang. Maaf. Dulu Dan. Papain payet. 1, 2, 3 tarik ya. Siap. 1, 2, 3 tarik.
waktu itu Tahan, masih. Tempel lah, tempel lah. Tempel. mau dibuka ya siap apa di mana sampai anak di luhur ya anak Janap, iya kapas apa dari luhur ya ya ulah diutak-utak sekedar apa tangan katilu mana dikejerotkeun dicakeun siap dua elah tuh enteng hiji dua tilu hop ulah bu naon sobi bu ucap diwas ulah laos adresa tuh mukul berusuk kiris ini sekiarnya atas naik cekal sampai dilak belanya supaya sekali supaya serada sesek kayak ngalabatkan karena selama dari begitunya so Udang kedal, gasen. soal kamu poe itunya insya Allah sepantos tadi pepeskeun tadi ku jatuh kerami jalan bakal narawangan katinggal kalau dari kebagjaan sok diusap heula gerak neng diusap dulu neng sok neng diusap satu asa-asa usapna oke bakal keluar ting nongna di dinya gitu siap angkat turun angkat turun setengah geo kiri ada geo kanan iya setengah saya geo kita balik kadinya fokus kena sok siap maju seketik neng maju siap angkat 1 2 3 iya fokuskan dulu warna yang saya lebih kaki ya tinggal iya nawe hukum beri sumpung neng tuh jelaskan nengnya tinggal Allah tuh alhamdulillah para wargi panggilan tadi di dia kurang panas kuningan di daerah kendi tadi napoe jalan kehidupan kamaran di napoe sampai acana tapi saat osna di balai dompet bulbus mudah-mudahan dan tempang kacaan karawanan kanu kehidupan anjeuna dina ngahontar kebahagiaan ieu aya cai ciri hirup kahuripanana mugia hirup pangan dan sakali aya dina kahuripanana di sarangan ku kebahagiaan oge kumangkiran ridho mantan amin ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun dina saneskanten kalepatan kalulumputan dina manu acara sakal upacara adat Sunda dikawin sungkeman karena sawer panganten oge tadi aya waktu dipungkas ku mebeskeun geuning mugia ingatan peneukeun hiji paroman kanggo hirup kahirupan urang dina nggon ngarasa hidup rumah tangga di lingkung sedih medal purnama oge kok bareng gawe sinar hari ada sapunten anu kasubun hatur nuhun kalian dipungkas kubillahi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakitu acara dina eji parantos hadir kita jawabtos oke kang mendukung acara tadi nanti hari dekorasi manuk mandona di Jagabaya oke dilipuk seni sudalanti dilipuk seni berdampur nama patos ngaleo kurang sadaya mugia kacan biji paris kabaca biasa tapi itu mainan kanggo kurang sadaya sakit itu tak berhati kulit salam mabaraka karena kita saputan kasuhutan itu hamdalah sesat alhamdulillah rabbil alamin saladan masuk mandang para pandang yang mungkin kamu tuluman